Raja Ender. Duh, iya sirah rada ender ini pemikiran dititah ngawin awewe ku indungna. Tapi ieu modal jeung nikah, tapi mana ieu modal jeung akad? Mencari modal ya. Mana keur gawe naon? Modal keur nikah ieu pikiran orang ender sirah geuning. Menjung saeug. Awewe atuh, Da awena kitu. boga atuh awewe. Serius. Serius. Lah nu balik ja. Asli balik. Maju lu tuh agak ki. Bah, boga uang teu. Iya, manggil duit 5.000, teu usaha. 5.000 mamahi kana akad bagian batu. Bukan resepsi tah. Mangga. Kalau bageuna lewat kieu ieu tua ieu. Emang kawin jeung saha nu funguna? Emang sidik boga teu heula. Sok we kawin jeung saha? Aya boga awewe. Mana awena? Dik, Oi. maneh bukan duit teh. Oh, enggak Mang Jack. Inginnya mah. Tah. Oh, Sidik boga duit. Mang, minta jeung modal kawin mah. Aya awena. Aya asli. Urang mana heula? Jauh pokoknya mah. Bener. Bener asli. Awas, modalna awas amun bohong. asli. Ku urang di modalan ayeuna. Besok buru-buru, Pak. Ya. Duit nalo bak itu. Si abah mah 5.000, si sidik mah 2.000 gitu. Ya. Wancoy. Tah, kok. Asli ya. Jeung udah kawin maneh, tapi serius pakai kawin maneh. Asli serius. Asli itu mah sidik. Asli, tapi bener pakai kawin sih. Asli dipake erek. Awas ku aing mun eueuh awena ku aing maneh. Di kumaha mun eueuh awewena. Tak jog dadana ku aing. Nah, ieu mah uang mainan. Uang mainan eta mah Duit. Ay, Duit. Duit. aduh. Duit. Sidik teh jadi gelo. Duit. Duit. Parah, ini parah nih. Kawin. Kawin. Ini parah nih.